Si mama geus jadi monster. Teu nginjem ceuli, teu nginjem mata. Tah saksina. Pipi katuhu, pipi kenca. Kurang ajar si Abil. Kitu saur mama tadi. Wawanian maneh kitu petaka Om Irwan. Nasaha nu salila ieu mere bak ka sakola? Nasaha nu mayaran asuransi? Antar aing ka ditu ka dieu. Ngarenceman ngahaneutan sakit bapa maneh taya guam oge. Kitu teh bari gampang. Nyabok, Pak. Si mamah nyabok bila. Henteu, bila teh nyeri hate. Mandak kitu ge bila teh pantes dicabok. Pan saur opa ge. Urang kedah seueur hampura. Leuleus jejer liat tali. Bila teu ngewa ka mamah. Dan kaancikan master mah kitu sadayana oge. Poho di tamah wadi. Bila nu lepat. Beuteut tunjuk bari ngawak-wak nyeksekan Om Irwan. Lepatnya, Pak. Kitu peta teh. Punten, nuhun, kayang kitu kasaluhureun mah. Kedah hormat, kedah ngajenan. Dinten naon ayeuna? Asa tiris pisan hawa teh. Sami tirisna sareng dinten Kemis 2 tahun kapungkur. Bila mah emut keneh. Pas sosonten handphone mamah disada di kantor bapa. Mamah ngaleos ka kamar nampi telepon. Sakedap kaluar deui ramisak. Bila terah dititipkeun ka Nin. Ting kece wes di kamar. Sami Nin ge nangis. Biur mamah angkat rurusuhan. Bila mah teu ngartos. Teu diwartosan. Terang-terang enjingna bila dicana ka rumah sakit. Si horeng bapa geubis di luhur gedung nu nuju dibangun. Kecelakaan kerja, saur berita di TV mah. Lami pisan bapa teu gugah. Di rumah sakit teu gugah, di bumi ge teu gugah. Kulau mayungan urang lami pisan. Bila teras lebet ka SMA. Cisoca mamah lami-lami. Saat artos pesangon ge lami-lami seep. Mun bade sakola, bila sok nyuhunkeun bekal ka Nin. Nya harita pisan. Mamah pendak sareng Tante Resti. Bapa percanten ka Tante Resti. Saur mamah mah eta teh sobat bapa di kantor cenah. Bohongnya, Pak. Geuning waktu bapa ngalempreh, Tante Resti tara ngalongok. Geuning waktu Tante Resti nambutkeun atos, bapa teu panuju. Rentenir eta mah, saur bapa. Tapi mamah peryogi, modal ngeriditkeun barang, da bapa teu tiasa damel deui sapertos kapungkur. Bapa ge kedah ngangekreuk, mamah teras maksa. Ketang Tante Resti nu pinter ngolo, da sok neleponan naroskeun. Jadi ga pinjem duitnya, mumpung ada, kita saling bantu. Kitu paribasana. Saling bantu tai ucing. Nu sidik mah rentah darat. Tina sakit 2 juta, dibayar bungana. Kakah nambihan. Teu beres-beres si mamah mayar. Bujeng-bujeng maju usaha. Nu aya malah uculan. Motor, kongkorong, TV, kulkas. Sagala dis dijabal ku Tante Resti. Dugi ka urang kapaksa ngagadekeun bumi. Pikeun ngalunasan. Renten. Harita bapa nangis. Bari nangkep mamah. Nangkep Nin. Nangkep Bila. Hampura. Bapa teu walak kaya, saur bapa. Hampura.
Harita ge samitrisna sareng ayeuna. Dihapunten Pak, bila mah atoh aya bapa aya di bumi. Bila tiasa naruskeun PR, diajar ngagitar, sareng diajar ngoprek barang elektronik. Bila jadan terang non multimeter, solder, rupi-rupi fungsi kabel sareng obeng. Harita tos aya hiji dua langganan nu nyerpis barang-barang ka bapa. Ku urang sok dibongkar, diomean ku duaan. Bari suka bunga. Undin ge ngahapunten. Ngusapan masta ka bapa. Miwarang urang sadayana sabar. Keun, dabana mah tatalang raga saurna. Bapa nyuuh kana pangkonan Enin. Paungku-ungku di rohang tamu. Siang harita kareret ku bila soca mamah katinggal maur. Mencrong ka jauhna. Semu ngalamun. Semu nu sieun. Harita waktu bapa paungku-ungku sareng Enin, panangan mamah ku bila diusapan lalaunan. Bet dikepeskeun. Barang diteuteup, soca mamah nyebrot seukeut. Paromana galak. Harayna nu rancunit. Janten pikasieunun. Eta mah sanes mamah bila. Eta mah monster, Pak. Di saprak janten monster, mamah jarang aya di bumi. Dameuna ameng bae, uwih wengi, enjing-enjing angkat deui. Mamah malih warni. Ilang mamah nu kapungkur. Janggelek janten emak-emak gaweul. Daster gentos kulejing, acuk nyitak awak, gelang koroncong, kang kalu ngagulayun, pamenteul lir katumbiri, beureum di ditu hejo di dieu, bulau koneng kayas, oranye hideung. Mamah janten ratu monster. Teunteupna buring khas, lambeina kupat kepot payuneun iPhone. Saban wengi video call, nyelepotkeun sun sayang ka Om Irwan. Kabila siga nu ngewa. Jebras-jebris pajar bila gumeulis. Cenah mah juragan rental Om Irwan teh. Si Raja monster. Jangkung ageung. Ramo reunceum ku batu ali. Patuangan bulu sapertos pelg mobil. Mamah sok katinggal calik. Gedengeunana dina pajero hideung. Wah uih ka salon, ka mall, ka bandara, ka restoran. Seueur nu nganengenan, lapor ka bila. Isin Pak, Bapa mah moal uninga. Datos tara ka mana-mana. Bila ge sok papendak jeung Om Irwan. Da sok ka sakola masihan artos jajan 1 juta sakali glosor teh. Saminggu sakali kalan-kalan kotak coklat. Lung ku bila sok dialungkeun kana wadah runtah payuneunana. Dikitukan teh ukur ngahehe. Monster. Wah mata lungsur tina mobil. Ngantosan we dina lapang parkir. Om Irwan sok ngajak among. Hayu atuh Bil, Om hayang wanoh ka bila. Ulah dusun, sapertos ucing kampung. Pokna bari urunya harenyo. Ngesap pipi bila. Cuih, gila. Ningali kumisna ge bila mah hayang utah. Ih, uyuhan si mamah daya ka monster kitu patut. Padahal geulis. Saur sasaha si mamah teh geulis mata ngajodoh ka bapa ge. Nurup cupu saur Enin. Nu geulis jeung nu kasep bapa teh kasep. Bapa maneh guna keur aing. Geus teu mampuhan nyugemakeun lahir batin. Kitu saur mamah. Puguh bila mah bungah bapa aya di bumi. Bungah ninggal bapa ngadekul nyerpis barang elektronik. Saban dinten. Wengina rineh nonton TV bari ngopi. Bapa banget sabar. Tumamprak nampi kadar. Kasep gagah keneh. Saus ka mana-mana nyaningkeun tongkat. Bila nyaah ka bapa. Nyaah pisan. Dugi asa carucukan. Keun si mamah antep sakarepna. Rek balik rek henteu.
geus sabaraha teuing. Jur kitu bisa rek terus ngador keun bila nu masak, bila nu ngabebersih, bila nu kukumbah, bila nu ngurus imah, bila nu ngawulan bapa. Jor. Tiris pak, hawa irisan deui. Cara kamari basa tante Elsa datang. Ngadon ngontrol. Nunjuk pangamung bapa. Mentetuah teu dosa. Kamana pamajikan sia? Jeung salaki aing kitu. Geus saminggu teu balik. Nya. Yeuh, bisi hayang nyaho mah pamajikan sia keur ngabonon jeung salaki aing di Hotel Bungu. Dongdot koplok, ungkuluk burung. Warah pamajikan teh sia. Ulah sina ngaganggu salaki batur. Dasar laki baleuy. Teu balik harga diri. Bapa digoblok-goblok di anjing aing. Rungseb kana ceuli. Nin ngayeuk-yeuk. Bapa mah ukur tungkul. Ngaharuk kawas jago pondok siih. Hotel Bungur. Didinya sapasang monster teh nyayangna. Gulai saminggu ceput. Teu baroga ka eranya pak. Muhun. Bila ke hotel tadi siang. Bila ge bisa ngontrol cara tante Elsa. Tah saksina. Pipi katup, pipi kenca. Kurang ajar sia bila. Kitu sarua mah. Wawanian maneh kitu peta ka Om Irwan. Nasaha nu saha ieu mere bakal sakola? Nasaha nu mayaran asuransi? Nganter aing ka ditu ka dieu. Ngarencemang ngahaneutan sakitu bapa maneh taya guam oge. Kituna teh bari gamplang. Gamplang nyabok pak. Si mamah nyabok bila. Bila ngeluarkeun obeng. Gede hampura. Leuleus ciceur liat tali. Tai uci getihna gehejo master mah. Teu beureum cara arurang. Obeng, pak. Sakilat ku bila dikaluarkeun tina saku lancingan. Si mamah ngagoak reuaskeun. Lung pas kembang. Bila ngagil. Si mamah narajang. Ujug-ujug jedak. Molotot. Teu ngicep-ngicep. Si mamah ngagosor siga boneka pegatalina. Getih dina tembok. Obeng dina panangan bila. Si mamah didagorkeun kana tembok ku Irwan. Aya beritana dina TV. Pengusaha membunuh pasangan selingkuh di Hotel Bungur. Kitu judulna. Paeh pak master teh. Ayeuna kantun urang duaan. Bebas bade nanaon ge bapa. Bilanya hapisan ka bapa. Bapa tangtus uninga. Nya hapisan. Dugi asa carucukan.